anu katiluna saurna teh upami urang hoyong tiasa ikhlas teh nyaeta urang kedah mulazamah. Hartosna mulazamah teh nyaeta kedah diistiqomahkeun, kedah dirutinkeun heula. Jalmi nu mimiti ibadah macan tatu ikhlas. Punten nya bisi urang karek mimiti hayang maca Quran keun bae. Urang hayang katembong ku batur cocorokan we mimiti amal mah. Urang ngawitan sedekah keun bae, tembong-tembong heula ka batur. Tapi eta teh lamun amal urang ditembong-tembongkeun haben-habenan nyawitan dina hate teh hayang katembong ku batur, tapi ku Allah bakal masan hidayah. Sanajan ditembong-tembong leungit we hayang ditembong naon katingali ku batur teh. Eta nalika tos mulazamah, nalika urang ibadah lami kalamian mimiti hayang ditembong heula ku batur, kapangaosan teh hayang seragam. Gaduh mukena sae hayang ditembong-tembong ku batur, gaduh emas reuceum hayang ditembong-tembong, terus we haben-habenan ditembong-tembong. Da urang teh jadi boseneun ka batur ningali urang oge janten naon jadi biasa we. Niat nama asalna awon hayang nemong-nemongkeun amal, tapi kulantaran amal teh teras dimulazamahkeun leungit tah diana tembong ikhlasna. Nyaeta istiqomah dina ibadah mah eta teh naon ngaleungitkeun kana keikhlasan kana karyaan. Nu mimitina mah wiridan ditembong-tembong teh ria lami kalamian aku Allah pasan ikhlas hatena teh. Mimiti mah pangajian teh hayang nemong-nemong, hayang kagaduh kadituna bakal dipasan keikhlasan. Asal naon? Asal cingkiat mah istiqomahna. Di mana istiqomah urang dina ngalaksanakeun ibadah buahna teh ikhlas. Dipasan keikhlasan eta al mulazamah. Anu salajengna di 500 mulazamah tong eureun naon thalabul ilmi, milari ilmu. Sabab ilmu teh prayogi pisan urang tiasa amal ikhlas antara pinteuna teh nyaeta ku ilmu ieu ilmu nu kedah ditembongkeun, amal nu kedah ditembongkeun, ieu amaliyah nu kedah disumputkeun pan benten-benten. Sodakoh mah yang pribadi sumputkeun tah, ari zakat mah tembong-tembong da kewajiban urang. Lamun salat sunat mah yang pribadi eta mah sunat di bumi tembong sumputkeun. Ari sunat wae berjamaah mah wajib tembong-tembong kitu nya. Ini urang mah sok kadang-kadang tibalik, nu wajib disumputkeun, nu sunah ditembong-tembong. Nu wajib gara tembong-tembong ngarah naon? Ngarah apal sadayana. Di mana parantos kitu ngadunga ka Gusti Allah hoyong dipasan ka ikhlasan. Ta eta janten